hiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa 'atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu tepat ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh pulsa poe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet ka mamana ka sawah, ka Jumat mah. Geus bae kelan tasbih bae. 10 tasbihna 9 jual atusnya berjualan ke depan. Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebutna ge Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dieu waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunah. Gitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar. Didinya gegeraan mental. Gitu imam keur naik teu parugu. Ulah di embat-embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah ka 2 memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat cek sakaol deui mah jam hiji, cek sakaol deui mah bada asar, cek sakaol deui mah memeh adzan maghrib. Kana mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Mana asal di dinya pas urang mentang geus dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Kan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun yang kebiasaan malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaan malam lilikuran padahal teh kitu. Bebelasan gaya memanggihan Lailatul Qadar. Abah nyusul urang Lailatul Qadar teh modelna asal aja Lailatul Qadar bae malam eta urang dibenta-benta ke kieu asa di mana tak ieu ge waktu ijabah.